Allah parantos ngadawuh dina Quran tos diwuwuh hiji tikelna 10 piraku urang teu butuh. Allah bakal resep pisan kanu nyieun kaalusan bakal maparin balesan 30 dugi ratusan. Sayyid Muhammad amanat kasadaya para umat mun anjeun hayang syafaat kudu syukur kana nikmat. Anjeun utusan Allah dipikanya aku Allah gaduh gelar Habibullah Muhammadur Rasulullah. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Saacan anjeunna wafat nyaah ka umat wasiat ka kupingna ku sahabat ali nu nomer kaopat. Kanjeng Nabi gaduh niat pikeun kasadaya umat bade maparin syafaat khusus ka umat nu taat. Anjeunna bade ngabela ka anu imana bala nada ka Allah Ta'ala rahmat Allah nu tetela. Nu hoyong menang pitulung ti ayeuna ulah linglung diparentah ulah embung nyembah ka Allah nu agung.